naon paraji eta mah. Da para aulia Allah teh ngajak ka urang teh kana naon? Kana agama, kana akhirat, linjang dunya. Niatan urang nalika bade angkat-angkatan zaroh teh naon? Karena Allah we, lain haliah dunya. Sumping ka salira Gusti, abdi teh ieu kakasih salira. Bejana cek ajengan cek ulama, ari ulama teh eta teh warasatul anbiya, pawarti cenah para nabi, ulama teh kabaya. Urang-urang pangjarah nya. Ari ulama teh warisan para nabi. Lamun urang jarah ka Kangjeng Nabi sami jeung jarah ka jami anu dina kayangan koskantunkeun sami jeung Kangjeng Nabi masih keneh juneunang. Lamun urang jarah ka para ulama sami sareng jarah Kangjeng Nabi mah kitu Jadi lamun tema urang can biasa jarah ka Madinah atuh ulama nu caket. Para aulia Allah nu caket jarahan urang. Naon urang saja ngalaksanakeun sunnah Rasulullah bidah kusar Kanjeng Rasul manzarul ulama kaman zaroni. Sajami an jarah ka ulama sami jeung jarah ka kami. Ngatea eta teh dina lepat dina jarahna ngarah naon nyungkeun ka Gusti Allah tabarukan ka jalmi-jalmi anu saleh. Gusti ieu jalmi teh saleh. Abdi teh hayang janten jalmi anu saleh Gusti. Hayang dihampunten dosa. Da sumping Kanjeng Rasul teh kitu seurna mah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirur rasul lawajadullaha tawwabar rahiman. Lamun anjeun loba dosa sumping ka Kanjeng Rasul terus Kanjeng Rasul ngapunten dosa anjeun maka anjeun bakal ditampi tobatna. Ayeuna Kanjeng Rasul tebih teuing ka Madinah mah abdi marek jarah ka jalmi saleh we Gusti. Mudah-mudahan disamikeun san Kanjeng Rasul pan sami jarah teh hayang dihampura dosa Gusti eta we heula ieu. Hayang dihampura dosa engke ge hajat mah bakal murluk sorangan. Tong aya saperti kieu datangkan kudu ngajungkreng wae. Nah ada jarah ka dieu jarah imam mana teu hadir cenah kitu. Jarah ka dieu mah ngarah kareh beunghar, jarah ka dieu mah ngarah bisa ngapung, jarah ka dieu mah ngarah naik pangkat, jarah ka dieu lain ngarah-ngarah eta mah kitu mah lain jarah. Tes jarah nuras eta mah jarah nuras mah rek nyaketkeun diri ka Gusti Allah aya kaberkahanana jarah mah. Ngendeng.